Alhamdulillah kurahmat jeung kariduan Gusti dina dinten ieu urang tiasa papanggih dina acara dongeng Sunda. Hiji kasempatan anu mulia pikeun ngangkat jeung ngamumule budaya Sunda urang ngaliwatan carita-carita anu pinuh ku hikmah ajen inajen kahirupan sarta pangajaran nu bisa dijadikeun pedoman ku sakumna generasi. Dongeng teh lain saukur carita hiburan, tapi oge jendela kana kearifan lokal, cerita kehidupan jeung warisan budaya nu kudu terus dijaga tur diwariskeun ka generasi salajengna. Ku kituna hayu urang sami-sami ngadengekeun, ngarasakeun sarta ngamanfaatkeun ieu acara kalayan semangat, rasa hormat jeung kabagjaan. Mugia acara dongeng Sunda ieu tiasa ngajantenkeun urang langkung nyaah kabudaya sorangan, ngajarkeun kahadean jeung nyiptakeun kesadaran kana pentingna ngajaga kabudayaan urang. Hampunten bilih aya kakirangan dina cariosan ieu. Hayu urang buka acara dongeng Sunda ieu ku rarasaan bungah sareng rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juhana tetela teu gampang kitu bae bisa dicangkalat atawa dirubuhkeun kudu ngahurup. Malah saterusna harita ngagunakeun sihirna supaya gancang bisa numpurkeun lawan. Sidik jelas harita teh bedog-bedog lawan kareuna kana sasaran brus-bres pilih ganti ngahujanan badan Juhana. Ngan orok kaya dadak tumadakan jirim Juhana bet leungit tina tetepan. Robah jadi sagulung seuneu terus nembragan beungeut lawan. Kajadian saterusna bener-bener ngagetkeun keur Kang Otang patut anu liana sabab opat baturna nu ngahurup lawan jol pating galero tarik bari leungeun masing-masing narungkupan beungeut. Bodog mah cul bae sinar lalagragan kana taneus. Sedengkeun seuneu tembong geus robah deui jadi wujud Juhana. Aduh, tolong panas, teu kuat, tolong panas. Warga pating galero teu eureun-eureun malah terus beri-bru bararubuh maring lemah. Gereleng ka ditu, gereleng ka dieu bari kaayaan beungeutna jadi rarames ku getih. Siki panon pating sarejel bijil kalaluar dituturkeun ku nyebrotna getih segar tina baham. Juhana meniraranggakan seuri ngumbar rasa kasukana harita teh lantaran musuh meh perlaya. Ngan kasukana Juhana teu bisa lila lantaran ngadadak aya hiji kaen warna bodas nyacas kabresat panjang uluy ngeurad awakna mani pageuh. Dituturkeun ku hiji jirim anu teu kanyahoan ti manda datangna jol ngabadega nangtung hareupeunana. Jeung eta jirim teh mangrupakeun hiji sepuh anu sipuh ku pengawaruh jembar panalarna arindatna seukeut mungguh ngandung sima pangabaran anu kuat sorot sacana. Anjeunna nganggo rasukan jubah warna bodas, mastakana nganggo peci warna bodas. Pananganana masih pageuh nyepeng tungtung sorbana anu harita meulit awak Juhana. Jag urang tunda heula kaayaan Juhana kocapkeun ayeuna kace itoh anu indit ninggalkeun imah bari mawa budakna ngaliwatan jalan tukang tea teu malire deui seuneu hawu anu kudu
gasurkeun suluhna. Nyangu ketutungan naher cai meh kasaatan bahan bahan dengan sangu mah can dipalire ku Ceu Itoh oge cul bae cenah kitu. Ceu Itoh tembong kelumpat lir umpama diudag-udag maung sukuna gertihan balas di kakarayet samping saraweh tapi eta kaayaan teh teu dirasa jeung teu dipalire anu penting manehna jeung jadi anak salamet malah teu karasa Ceu Itoh geus rada jauh ninggalkeun imahna teh sarta awakna jadi laleuleuh jeung capek awakna ngoprot ku kesang antukna Ceu Itoh gek diuk di tempat anu kawilang berenah jeung ieuh sarta bersih sisi jalan jeung kabenaran di eta jalan aya tangkal kai gede oge amparan jukut garing bisa dipake diuk. Ceu Itoh terus ngagerendang ngomong sorangan, "Beuh, nah aku naon warga teh bet karitu peta nya salaki aing ujug-ujug diserang teu pupuguh Mang Diman deui oge ari aya milu ngahurup padi teh katingali ku diri aing. Beuh, palang siang salaki aing cilaka. Taya kieu mah bingung aing kun maha pilampaheun ari geus kieu balik deui piraku." Ceu Itoh benar-benar bingung ku pilampaheun jeung salempang kana nasib anu jadi salaki. Hari arek balik deui sieun manehna jeung anu jadi anak cilaka. Tapi dina kaayaan keur kitu kurunyung aya nu datang dua jalma teu wararawuh kalewatan eta jalan. Saha atuh eta dua jalma teh? Horeng Kang Adang geuningan jeung baturna teh kakara tapi kana lembur urug nyusulan Mang Diman. Kang Adang nanya ka Ceu Itoh, "Punten Nyai, akang bade tumaros dupi bumina saderek Juhana palih mana?" "Alah ras ieu teh lembur urug teh manawi Nyai uninga." Kang Adang teu apaleun yen anu ditanya teh pamajihkan Juhana. Ceu Itoh atuh masih tagiwur jeung salempang kana keselamatan anu jadi salaki harita reuas sabab geus jual deui bae jalma anyar anu neneangan salakina. Tapi sameme Ceu Itoh ngajawab harita kaburu jebul manten aya 3 jalma anu datang ka eta patempatan datangna ti tebeh kulon. "Cangkalak lor eta awewe jeung budakna, cangkalak," cek di antara eta 3 jalma ti kajauhan ngagorowok anu teu lian ti Mang Diman jeung Ujang Rosidin geuningan katut Jang Sonik anu ngahaja neangan Ceu Itoh anu kabur di tahku salakina teh. Mang Diman gilig pikirna kudu bisa nyangkalak Ceu Itoh katut anakna pikeun dijadikeun tameng sekaligus supaya nyaksian kaayaan salakina mun bener lain manusia sajati. Hayang nyaho sikap Ceu Itoh bakal kumaha ke sikapna. Kang Adang kerung halisna teh meh tepung terus ngareret ka Ceu Itoh anu langsung sepa pias beungeutna lir taya getihan awakna ngalepar jiga lilinieun. "Saha Nyai teh anu salaresna?" Itu 3 jalma bat bangun keur ngudah kitu ka Nyai. "Coba geuwat terangkeun ka akang ayeuna saha Nyai sabenerna arah akang puguh dina nulunganana." Kang Adang bangun penasaran hayang apal saeta awewe teh anu sabenerna. Ceu Itoh gancang nembalan. "Aduh, pami akang bakal canten mah abdi teh bade ditandasa ku eta 3 jalmi kaleresan abdi teh pamajikan Kang Juhana anu salira nuju dipilari teh." Malah
Nasibna oge duka kumaha ayeuna teh margi eta tilu jalmi teh ngiring raponan salaki abdi itu menawi teh. Ya itu terjadi asam menang harapan anyar minta tulung ka eta dua jalma juga daek nulungan. Kadang tembok dilireret jeung baturna lantaran kaget karena ceritaan teh itu dina waktu harita oke nyarita baru hutan teh nyai ada cirogahala ku eta tilu jalma nya naon sababna nyai bat dikala-kala dikakalakeun kitu ku eta tilu jalma maniku saraloka eta tilu jalma teh kang ada netep semu karunya kecil itu. Punten pertarusan akang moal tiasa diwaler ayeuna ku abdi margi eta rahasia. Teu itu nembalan deui kalawan dina sikap anu bangun kurang suka ditanya kitu ku Kang Adang. Oh nya teu sawios atuh nyai pami pertarusan akang teu tiasa diwaler mah ku nyai kan akang mah karunya we nu aya gemeh nyai tetela pada budak eta tilu jalma. Kang Adang netepna beuki seukeut jeung heran sabab teu itu tetela empu ngajawab kana pananyana tadi. Tapi Kang Adang teu bisa maksakeun loba deui katanya akhirna mah lantaran anu tiluan tadi ngagorowok beuki deukeut jarakna ka eta tempat. Sarta saterusna Kang Adang jeung baturna jadi pating karaloho jeung kaget sabab sanggeus leuwih deukeut tetela eta tilu jalma teh diantarana aya anu dipikawanoh nyaeta Mang Diman. Teu itu beuki ratu tetunggulanna atena sebab teu pikirna manehna moal salamet lantaran bakal ditindak ku Mang Diman. Sedengkeun Mang Diman oge sarua gemuka kaget harita teh nalika barang trog kahareup leuwih deukeut didinya aya Kang Adang pupuh lembur jeung tetanggana. Mang Diman harita langsung ngomong bekating kaget. Geuning eta Kang Adang. Nah aya di dieu Kang. Cek Mang Diman bari sok munjungan ku Kang Adang di tampanan. Malah ujang Rosdin jeung Sonik oge nurutan munjungan. Nya ieu kuring. Tah eta teh jiga Mang Diman geuningan. Muhun ieu kuring pun Diman. Nah geuning kalira betam nya aya di dieu. Kumaha di lembur aman Mang Diman? Mang Diman nanya deui lantaran can dijawab pananyana anu mimiti. Alhamdulillah aman di lembur mah. Ngan itu si bibi sareng Nyi Salamah telempangeun naker tur dedeupeun tumeh diwangkit kamari dang nget ayeuna Mang tacan mulang-mulang bae lembur kutah. Heuleuh tumuhun kusim kuring tos kasawang mun kieu kaleresan Kang Adang. Pangna eta istri alias Nyi Ito bade dicangkalak teh bongana Johana Teroke Nyi Ito teu jujur sarta hirupna mahiwal ti batur. Tah ayeuna sugan we atuh istrina tiasa diandelkeun buka rusian sebenarna Johana teh nya munjung atawa henteuna margi warga anu ayeuna nuju ngayakeun tindakan ka Johana oge margi aranjeunna tos pada gaduh sangkaan yen Johana teh munjung. Hari abdi kadang masih cangcaya keneh karena pikiran yakin keun nyalahan matak eta pamajikan Johana teh payahna kedah beunang disangkalak sangkan Johana daek nyerah sarta ngaku anu sabenerna manehna munjung etarana pinteu. Oh baru teh kitu nya. Muhun Kang margi kami teu kitu carana ti moal meunang jawaban anu pasti.
sabab abdi boga perkara pribadi jeung Johanna teh sebenarnya mamang Kang. Oh gitu. Tapi akang geus apal ti bebik naon perkara anu sabenerna. Matak ayeuna akang di dieu teh lantaran sahaja nyusul mang ceun kumaha onam jeung ari ceuk akang mah langsung we tanya ti dieu keneh ka Nyi Ito. Kudu dibabawa. Teu Ito anu ngadengkeun obrolan Mang Diman jeung jalma anu ngakukeun Kang Kadang jadi reuas. Tur antukna jadi nekat lumpat bari mangku budakna ninggalkeun eta patempatan embung dicangkalak tepi ka beunang. Sebab teu Itoh mun beunang dicangkalak dirina embung betus terus tiah nginaan salakina anu memang munjung jeung sieun ku Mang Diman lantaran rumasa salah sabab salakina pernah ngodalkeun anakna. Teu Itoh terus ningali kaayaan jeung balangahna jalma-jalma anu aya di dinya sarta ngumpulkeun tenagana pikeun lumpat tarik. Tur sanggeus cukup tenagana pikeun lumpat harita keneh teu Itoh lumpat tarik katakar kebek ngan orok aya Ujang Rosidin jeung baturna Kang Kadang keburu sadar kana kaayaan jeung ngarti naon anu kudu dilakukeun. Satarikna oge lumpat teu Itoh bari pangawakan awewe ongkoh atuh sakedeung oge geus langsung kasusul tambah make baju gamis jeung bari mangku budak ngajadikeun lumpatna asa karagok. Atuh daek teu daek teu Itoh dirajengan kuduaan sarta budakna direbut ku Jang Sonik. Kang Kadang jeung Mang Diman tembong ngalamparkeun ka hareup. Mang Diman bungah sabab Ujang Rosidin jeung tetanggana teh bisa nyusul anu lumpat kabur kalayan hidang tanpa kudu didita heula budak. Wayah Nyai kudu narima kana kenyataan bongana maka jeung kabur sagala jadi we pada ngudag jeung ngarajengan. Padahal tong kitu dako Mang oge moal dipokumaha cek Mang Diman deui. Teu Itoh tenembalan jeung teu wani barontak nalika dicangkalak ku eta 5 urang jalma. Sarta leungeunna ditalian ku tali anu liat tina bahan tambang. Jeung jigana mah teu Itoh teh geus eueuh deui harepan pikeun bisa leupas tina cengkraman eta 5 urang jalma. Lumatak langsung harita keneh ngomong bari dumareuda. Nyaritakeun kaayaan salakina nu memang munjung sarta kungsi ngawadalkeun budak Mang Diman nyaeta Jang Ito. Mang Diman, ayeuna kuring siap narima hukuman ti anjeun. Tapi salaki kuring omat lepaskeun tong dikumaha sarta kuring anu siap tanggung jawab kana kasalahan salaki kuring. Salaki kuring anu memang nya munjung ka bagus sarta loba ngawadalkeun korban budak malah budak Mang Diman oge nyaeta Jang Ito maotna teh diwadalkeun ku salaki kuring ka para lembut kitu tah Mang. Kumaha atuh Mang Diman waktu ngadenge teu Itoh ngomong kitu hatena lain deui keheulna jeung sedih lantaran teu tela Johanna teh munjung sarta tega ngawadalkeun anu jadi anakna. Sedengkeun anu sejenna ukur siri reret oge kaget jeung keueung lantaran dia lembur teu tela bener anu munjung. Ujang Rosidin lila-lila mah milu ka hudang amarahna demeh. Lemburna kungsi kadanjahku sakadang mergong ka jejadet. Hiu cilepet. Ujang Rosidin teu asa sadeui nampiling pikeun Cece Ito. Aduh, nenaunan sia teh bet nampiling ke aing punyo. Ieu sia lepaskeun aing ngangguran mah. Da geus dibere nyaho tadi.
ngeunaan kaayaan salaki ayeuna sebenarna. Teu itoh burial buntelik panonna ka Ujang Rosidin lantaran nafsu teu tarima pipina ditampili. Barang Ujang Rosidin arek mindo deui ngan untung aya Kang Adang salaku pupuh lembur sejen anu sangtuna bae ngatik nahukum. Heup ulah main hakim sorangan Ujang, eta nyi itoh urang bawa bae ka salakina anu ayeuna masih diraponan keluarga. Teu kumaha anu ceuk diterangkeun ku Mang Diman saparakanca. Nyi itoh kudu dibawa sangkanjang kudu daek nyerah, teu wani deui barontak atawa ngalakukeun deui perlawanan. Mang Diman jeung anu liana harunggeuk meh bareng sandane ngarti jeung satuju kana ceritaan Kang Adang. Tapi teu itoh mah tetep barontak embung milu deui saditu sarta menta budakna gancang dipasrahkeun deui ka dirina. Oge salakina menta dibebaskeun tur janji arek dina bebalik pikir. Kang Adang wakireun ka Ceu Itoh teh sebenarna mah katambah dirina tayaha hukumanana da puguh lain warga lembur manehna. Ngan kusabab Kang Adang oge ngarti kana kaayaan antukna ukur bisa ngabeberah hate Ceu Itoh. Nyai wayahna nurut ka Mang Diman, sing percaya ka Mang Diman satut ngeusi lembur. Moal aya anu wani ngahukuman Nyai, tumeh talajak anu jadi salaki mahewal tinu liat. Ceuk Kang Adang bari niteu. Ceritaan Kang Adang mah matak nyarep kana hatena Ceu Itoh mawa tenang ka kawas Ujang Rosidin anu babari ambek. Bari nyekelan teh bangun anu hayang aleg-leg ongkoh bekating ku gemas jeung keuheul. Saat ingat lemburna pernah diranjah kadang bagong. Untung sia di dieu aya pupuh lembur sejen anu bijaksana. Lamun eueuh beak ka maneh teh jadi parab beureum aing deuleu. Ayo sia milu deui ka tempat sarung tadi sing aing cabut. Ujang Rosidin bari teu cerikna nyuntung-nyuntungkeun ka Ceu Itoh teh mecah leumpang. Ngan gancang ku Mang Diman dihuit. Ujang, ulah kitu. Sakumaha keulna oge awewe mah. Yeuh, ulah kasar kudu leuleuy jeung hade olo ku basa nu merenah. Ayeuna mah hayu tuturkeun. Ujang, ulah kitu. Sakumaha keulna oge ka awewe mah. Yeuh, ulah kasar kudu leuleuy jeung hade olo ku basa nu merenah. Ayeuna mah hayu tuturkeun Amang patut Kang Adang supaya tereh beres di urusan ceuk Mang Diman. Daria naker nyaritana teh malah kakeuheulna dijadi ngurana. Muhun Mang, mangga. Geus kitu mah kabeh teu loba deui carita terus ngagerdik deui indit murut tempat Johana diraponan teh keluarga. Barang srog ke tempat Johana diraponan keluarga. Meh kabeh pating gidig-gidig lantaran sawan waktu ningali 5 bugang dina luhur lemah kayaan mata kuatir ningalikeunana. Sedengkeun sayaan Johana masih teu bisa ojah tina sangredan korban di hiji kiai anu kumpingna teu kanyawan. Johana satekah pola hayang bisa lepas tina eta sangredan, tapi angot teu mampu. Beuki naker tenagana Johana oge beuki tarik sangredan korban anu meulit kana badan. Saha maneh nanaonan awak aing di kieu-kieu? Johana ukur kekerot muntuna lantaran geus teu mangapulya deui pikeun ngalawan. Padahal mah korban teh pondok tapi ku Johana mah sarasana asa manjangan jeung liat sarta kuat
ngeran awak yang leungeun bisa gerak. Si Itoh ningali kayaan salakina dikit kitu puguh we teu tarima harita terus ngagorowong eta salakina dilepaskeun. Eta saleki kuring ulah diciduk kitu lepaskeun. Cek teh Itoh bari ngalengis. Karunyaeun ningali salaki kayaan henteu. Kang Otang jeung keluarga anu nyampeurkeun ka Mang Diman sarta silih wanohkeun diri jeung Kang Adang atut saurang baturna deui bari ningali kaca itu anu beunang dicangkalak kur dua leungeunna satukang ditalian kageuh. Gancang harita ngomong dari anak syukur ceu itu beunang dicangkalak. Da tadi teh kamur bari mawa budak ditahan salakina ayeuna ece bakal bisa nyaksian anu jadi salaki ece kali lain. Eta teh Johana asli atawa lain. Mama Kiai guru sesepuh urang baheula marantos somping pikeun ngabereskeun ieu masalah pokna Kang Otang. Teu itoh males tepan Kang Otang bari muncrat. Nyaan gagabah Kang Otang mah nyerita teh. Memangna salaki kuring teh naon atuh? Make nyebut kitu sagala rupa. Anu sejen tetep jararem teh Kang Otang ngadenge nyarita deui.